Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta salsabila di Ayusriyah di kelas 12 MIPA genep. Di dieu sim kuring bade nampilkeun monolog anu judulna Ngeunteung karya Teddy Muhtadin. Wilujeng nyakseni. Manehna jongjon ngeunteung, netep imet kana bagian-bagian beungeut jeung awakna. Imut, kerung, jebi, jeung sajabana. Ih, geus pun cengis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu teu bisa dibobodo teh ya. Jerawat. Meni beureum kieu pencet gitu. Sun pori entep wae. Asa ngagukan deh. Tapi kayak asa jadi nyari. Keun urang ingken we nepi ka asapna. Jiga cinta kuring nu ayeuna keur ngacambah kaluar tina kulumutna mudag cahaya anu sumorot di soca anjeun akang. Nya bener. Jadi nyari geuning. Panyari kana beungeut kuring. Cek batur mah ngalaka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan pangambung jeung kening mamah. Ari gado ngalaka enit mini kuring. Naon deui nya nu siga mamah teh? Oh, nya biwir jeung buuk. Jika kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah. Palebah awak jigana ngalaka bapak. Malah lebah leumpang mah cekih pisan. Pada ngagarep blay. Saur Mang Omen mah cenah kuring teh fotokopiana bapa. Ari bapa nya ti saha deui atuh ari lain ti bapana deui mah. Aki kuring cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kabujeng ngantunkeun. Mugi ditampi iman Islamna ku Gusti anu Maha Suci. Amin. Ki antep netep enteung. Eta saha nu kaluar tina kalangkang beungeut kuring? Olah, beuki ngalobaan. Ambuy. Kaharti ayeuna mah. Nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya nini, aya aki, aya buyut, aya bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta anu ngembat panjang deui. Panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Teras ka karuhun, ka aki nini, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring.
Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya mumun kanyaah kadeudeuh aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring teh moal di kotoran, moal di gegeuleuh. Mugi Gusti ngabdi ngajaring ka diri abdi. Amin. Ayeuna mah hate kuring keur meujeunna bungah. Cinta kaluar tina dada bareng jeung jarawat anu melentung dina pipi. Gerang ngaranda lah, terus bungaan, terus buahan. Eta walungan cinta anu geus ngamuara dina diri kuring keun sina ngalir terus ka anak, ka incu, ka buyut, ka bau, terus nepi ka teureunanana. Amin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.